bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada manjangkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kaulungan mulia ditambah-tambah dicurah dikasih ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana dina sababana melaksanakeun amal ibadah sasi siang sasasi lamina dugikeun ngalaksanakeun amal ibadah tarawih nusuhan jeung saneskanteuna ditambihan ngalaksanakeun saum Syawal. Mudah-mudahan ditampi ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu bae-bae saur Kanjeng Nabi dina safari hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ieu hadise ketamjaya dina kitab Bukhari sareng Muslim katampi di Abu Hurairah. Saur Kanjeng Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngadawuh, cek Kanjeng Nabi hujibatin nar bisyahawat, neraka diliputi ku syahwat, wa hujibatil jannah bil makarih, jeung surga diliputi ku pirang-pirang kahoream makarih, karupekan makarih teh kasieun makarih, kahinaan sebatna makarih. Ada min jawami kallamah sallallahu alaihi wasallam fi dimni syahawat, ieu teh mangpikeun cariosa kumpulan-kumpulan dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina nyaci kana syahwat. Wa bil khifdi taat sareng tina kumpulan Kangjeng Nabi supaya jalmi teh biasa ngalaksanakeun soson-soson karena midamel pataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya paka'annahu sallallahu alaihi wasallam kaya-kaya Kanjeng Nabi ngadawuh la yusilu ilal jannah illa birtikabil masyaqqat. Kaya-kaya Kanjeng Nabi teh ngadawuh moal hiji jalmi ka surga kajabi ku kalawan ku sabab ngalangkungan pirang-pirang masyaqqat. Wala ilan nar illa bita'atum syahawat, bita'atim syahawat. Jeung moal bisa asup kana mun jeung moal tiasa lebat kana neraka kajabi ku ngalajur kana syahwat. Janten jalmi teh dina sakumaha surat Az-Zumar disebatkeun Allah teh ngagaduhan maju ka dua golongan. Golongan nu kahiji lebat ka surga, golongan nu kadua lebat kana neraka. Dina surat Az-Zumar Allah ngadawukeun wasiqal ladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah teh kitu. Ku Allah teh digiring jalmi-jalmi kufur ka mana? Ila jahannam zumara, ka neraka jahanam zumara rombongan-rombongan. Jadi jalmi anu kufur bakal dilebetkeun kana neraka teh teu saurang, tapi berombong. Mun aya jalmi hiji nu kufurna, aya nu ngiluan ka bawah. Gitu. Kacana, hayu ngilu ka urang, da mana jeung urang babarengan gitu. Alim nyalira. Ilal jannama zumara. Janten nalika jalmi midamel kaawonan eta lamun diturutan ku batur, maka eta kaawonan teh bakal nimbul ka batur bakal kacandak ku eta awan. Nelawi jalmi ulah salah gaun. Upami lepat we di jalmi kacandak ka urangna kaawonanna. La tas'al anil mar'i was'al qarinah fa innal qarin bil maqarani yaqtadi. Anjeun ulah ningal ka jalmi teh ningal dat eta jalmi tapi tingali baturanana. Sabaturanana lamun baturana sae eta teh. Oh ieu teh si ibu teh saya tenapi awon. Ah sae cirina sok haji, sok ngiring ka pangaosan, da teh ibu sae eta teh.
ibu imah tara kapangawasan awon deh. Jadi ciri eta teh riungan jeung jalmi nu sae. Nemawi engke di akhirat teh dirombongkeun. Cing urang ngarombong di mana lolobana? Di masjid, di tempat hiburan. Di masjid, di madrasah, atanapi di tempat-tempat pangulinan. Kukumpulan urang teh. Tinggal ngabandingkeun ngan ngimbang-ngimbang eta. Maka bakal dicanda kitu. Pakenyang-kenyang cek nu ieu hayu ngilu ka urang cek ieu hayu ngilu ka urang bingung cenah ka mana urang teh ngiluanana tah ieu di kilo seueurna ka mana urang teh seueurna ka mana kana kasehan kana ka awona gitu. Wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara digiring teh jalmi teh kana neraka jahanam sadayana rombongan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha duikeun jalmi teh dugi kana eta panto neraka jahanam dibukakeun wa futihat abwabuha ujug-ujug muka eta pantona teu dibukakeun ku anjeunna nya hatak sebatnya langsung cangeh tibatan di alam dunya eta panto neraka teh dibukakeun aya nu mukakeun wa qala lahum khazanatuha nyarioskeun ka eta ahli neraka teh penjaga eta neraka teh alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum nah teu datang ka ranjeun utusan kami cenah urang teh teu iman teh teu datang rasul ka anjeun gitu urang teh teu salat teh teu datang rasul ka anjeun urang teu puasa teh teu datang ti rasul ka anjeun teu dakamna teu sumping Rasulullah mah Muhammad Rasulullah mah henteu pancena eta aya utusanana para sahabat teu pendak abdi jeung sahabat oge eta aya cenah tabiin teu pendak jeung tabiin oge pan eta aya ulama pan ulama teh warasatul anbiya henteu pendak jeung ulama oge eta cenah aya murid ulama ajengan kiai ustad oh eta mah pendak kitu mah sarua eta teh yatslu ayat macakeun kana ayat-ayat kami nerangkeun tentang kalimah thayyibah nerangkeun kana halal jeung haramna sumping ka anjeun sumping anjeun nurut teu henteu alam ya'tikum rusulukum rasulun ayatin wa yunzirunakum liqa aymin hada qalu bala sadayana jalmi ngayu aler sumuhun sumping dah sumping lamun teu sumping kitu kumaha urang teu nurut nah didinya aya pertarosan ka urang anjeun betul nurut pan geus sumping utusan kami anjeun betul salat pan aya nu geus ditah salat nah bet anjeun teu puasa pan geus anu tah puasa nah anjeun teh zaat pan anjeun teh beunghar pan anu tah nitah ka anjeun gitu nu nitah ngalaksanakeun ibadah kita dipertaroskeun sapertos itu janten tangkalna kurang lebet kana neraka mah syahwat non syahwat teh kahayang ngagugu kana kahayang jadi lebetna urang kasurkan kana neraka teh kulantaran urang ngalajur kana syahwat non syahwat teh kahayang hiji kahayang masalah dunia dua kahayang masalah jabatan tilu kahayang masalah gaduh jodoh itu nya kahayang itu teh eta teh kahayang teh syahwat teh sifat manusia kabutuhan manusia fitrah manusia syahwat teh anu kedah aya di manusia ngan salah jalana lepat maka jadikeun tujuan mun upami eta syahwat tidak jadikeun tujuan maka ngakibatkeun urang asup kana neraka urang teh hoyong beunghar atanapi hoyong miskin cing abdi bade ngaros ibu-ibu hoyong beunghar hoyong miskin normal berarti tapi diktadikeun beunghar miskin